Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Kileksa. Jalil kalah seuri senungua jigana teh teu wasti sedih kalah atoh ngadenge Nyi Eha maot teh. Hatena asa sugema asa lunas ka nyeri ati. Kang, ari urang kumaha ieu ya? Atuh mangabring ka Imah Bajanta, ari urang rek ka mana? Nah, lobating pikiran. Nya horea mah cicing wae di dieu atuh. Kemae da indung ngerek geus ini, malah mangirim beas 2 liter tadi teh. Mending ge urang nguseup deui, yuk. Jalil ngajak lain-lain. Hayulah yuk. Masna bunga heunaker diajak nguseup teh. Tapi ke euy, teu boga jejeurna, sakolot nu alus mah urut pasaran cenah. Kumaha lamun urut pasaran Nyi Eha urang paling. Awina urang yeun jer-jer atuh. Nya hayulah. Tapi moal bisa ayeuna tuh Kang. Da can rengseng urang ge. Kudu engke ka beberang. Nya heueuh, tenang we maju ka murid. Ayeuna mah urang ngobrol heula. Kenan, dewek rek ka imah heula atuh. Pek cicingnya. Aku wangi ieu atuh. Jalil terus cangkat bus ka jero ita. Masnan ngarahuh terus ngadayagdag kana tihang panonna melong kaburuan. Ku Masnan kacipta keneh basa manehna nyaksian gulungan seuneu anu kakalayangan luhureun suhunan Imah Bajanta. Ayeuna nyata aya kajadian aneh. Nyi Eha maot ngadadak. Masnan kerung mikiran eta kajadian. Nah naon hubunganana antara gulungan seuneu jeung Nyi Eha anu maot. Kumanehna can kapikir sabab kakara harita manggihan anu kitu. Ari Jalil harita teh geus aya di hiji kamar nu geus biasa dipake masang sasajen. Malah mah sasajen urut kamari acan diganggu masih keneh lengkep. Gek Jalil diuk deket nyiru panonna alap ilik ni tenan sasajen. Red kana pisin batu jimat aya keneh. Ieu jimat aing atuh. Jimat anu mati ge anu hebat. Bagus atuh, bagus. Nyaan aki kasampe sakti. Aing cek atuh. Aing teh moal bingung ayeuna mah. Sagarupa kahayang pakalaksana. Bagi asa kadang tatung atuh. Kok kana batu jimat terus ditanggeui. Bari dipelong. Geus kitu diusapan ku dua ramo. Bus kana sakuna gandeang katepas nyamperkeun deui ka Masnan nu keur ngahuleng. Gek Jalil diuk. Nah, urang ulin kasih ijot heula atuh. Rek naon kasih ijot Kang? Wewe gelo. Urang weokan pan. Ya heueuh. Hayang muji ka geloanana. Nah bener si ijot teh gelo. Nah bener manehna teh nampi ka dewek. Hayang muji euy. Rek diperet ku dewek sina ceurik gogoleran sina nyembah ka dewek sina nyium dampar suku dewek. Aduh wah geus puguh kamari geus sakitu sengitna Kang. Pangahina ka Kang teh lain heureuy. Kan nyebutna geus si kunyuk, si monyet, si cakung dan sebagainya. Tapi ayeuna mah pasti nyembah ka Akang atuh. Nah make bisa nyebut pasti. Di mana Akangnya ho? Lah hayu we anteur pokona mah. Sip atuh. Nya hayu atuh. Tapi pan tadi teh Nyi Ijot ge ka Imah Bajanta. Pasti di ditu keneh Kang. Ya urang naguan wae di imahna. Hayu atuh. Jalil keukeuh hayang nepungan Nyi Ijot. Atuh Masnan ge teu bisa nolak bral duana namiang. Ngajugjug ka Imah Nyi Ijot. Jalil teh kapengpeongan. Najan mineng dipoyok jeung dinyeri ku Nyi Ijot. Keukeuh we aya harepan. Da puguh herang Nyi Ijot teh atuh. Jeung Nyi Eha ge geulis keneh Nyi Ijot sanyana mah. Komo lamun ningali mun geus ningali pinareupna. Matak deundeuleueun. Duaan lempang bari ngobrol teu boleh nyaritakeun mojang. Da puguh keur ngeujeuhna resep. Komo Jalil mah sasat ngahaja neangan keur pibojoeun. Mun dewek geus laksana jadi raja, maneh jadi patihna atuh. Beres lah Kang. Tapi kade Kang, kudu gede ke gaji. Ulah pas-pasan gua can boga rokok-rokok acan ieu. Mangke lanan atuh.
sok populur memeh mantun naon-naon oge kudu aya gawe heula buruh mah paneuri atuh tapi Kang naon-naon ge kudu dipalaban muning oge sok disadiaan jukut komo uing jelema ya gatuh mungkin nyimpang ka warung diucit atuh nyalah ayo pokona mah sip Kang Masnan jeung Jalil lalempang bari jeung Gumiraha teh barang tepi ka warung diucit terus nyimpang heula diuk sakedeung bari jajan malah mah meuli rokok sababaraha bungkus Masnan bungaheun da kitu ka hayangna geus kitu bra lempang deui langsung ngajugjug ka imah Nyi Ijot barang gok tiiseun teu aya sasaha pisan pantona narutuk malah tetanggana oge tiiseun deui teu Jalil teh mani anjelueun alah jika tiiseun atunan lain tiiseun deui is we Kang tanyakeun atuh ka mana si Ijot kitu ari akang tanyakeun ka sa jelema apa nu sapotong-potong acan ari maneh lain jelema lain manusia wing mah si kejawa atuh jik tanyakeun atuh Masnan eleh deet beos ka kidul muru ka hiji imah rek nanyakeun Nyi Ijot net kabeneran aya nini-nini keur ngajentul dina golodog Masnan teh ditanya ini kamana Nyi Ijot aduh nya hayang teh sukunya Pak Ojot emang sini ini bari nunjuk ka hayang nu lempang najajegan sukuna ka bulan ku buuk jiga nama tas ngoreh di jarian nini kolot teh saliwang pisan lain nanyakeun hayang Pak Ojot tapi nanyakeun Nyi Ijot ka mana kalunya Kang manyalkeun ka itu Gusti nu agung ari nini pikun kumatak pusing nini ka mana Nyi Ijot anak-anak teh kita tadi oge Pak Ojot tuh deh manis sosolayongan gitu ayam teh Masnan garo-garo teu ateul gek diuk pikireun sini nih hate mah amak tapi ditahan da butuh ku katerangan sugan sini nih nyahoeun ok nanya deui ini uing da aya perlu ka Nyi Ijot tapi di mana tiiseun nah kemarin nanya ini kayak hiji acan can aya anu datang aja mah kumaha itu kalau kamu kiparna ini teh ini si Ujang ke mana Masnan jadi nanyakeun incu sini nih sugan we beunang ditanya yang nama teh kumaha jangan suku nangungku anu Pak Ojot ari nyungna ka mana atuh nana tadi mah aya di dieu sini nih wakliuk neangan hayam inungna gue Masnan dibagi geragat teh huntuna kekerot ret kesini nih terus panona dibuncerikeun ya rogi ngomong jeung pikun mah leos Masnan ini tapi karek ge tilu lengka ka mana sujang manita ya manita nanya-nanya kan ini sugan pikun hayu gering make nanyakeun dukun angon kakep kiparna yo mun lain ini dicabok jadi ditanya hayang tapi nemalan teu ceureuh dasar ini arek ya tadi teh aya nu neangan boe cing saha nu mau teh atuh ngadenge beja ini yang mana ngadenge beja da pikun asal saliwang torek sungi iuang lain dagang leot teh ku jangan jualan goreng ibu aing ka bawa pikun di ladenan mah terus Masnan teh ini bari bang kenu amak nyedak tenaga midak rek nanyakeun Nyi Ijot kalaku kulutus amak kasini nih gok tepung jeung Jalil nu keur ngabadega bari udud kumaha aturan lah gunung hidung Kang aya ge nini kolot kumaneh ikuna geus parna hese gajak ngomongna asal lieu wae ngomong teh bieu pada maneh mah ari nanyakeun pikun kudu dibalik-balikeun atuh balikeun kumaha Kang ieu contona ini geus hayang benar gitu kumaha jawab deh Kang pasti nyebut hayang da kadengna kumaha nama dahar cenah bener Kang bener aduh hebat ya Kang kumaha mun nanya hayang sare ieu nanyana ini geus hayang sare hayang bae jawabna pasti hayang berenkangnya ya atuh jeung tanya deui ini pikun teh balikeun kawas dieu atuh beos Masnan teh ini gabungan dari sini nih
Baranggok kasampak teh si Nini aya keneh ngajentul dina golodog. Masnan suraseri bari marah mai. Geus kitu ok nanya. Nini, ira kojor. Kebeg si Nini teh ngarenyak da mani curi ditanya kitu teh. Naon sia anak-anak anu geus tuyung sia. Anak-anak anu geus kolak make nanyakeun, "Ira kojor, dasar nu geus tuyung sia di kabin pondok." Sia, tong deket-deket saja geus hina deui aing nganajan geus kolak oge hayang keneh. Hirup sia. Masnan ngajenghok kaget panonna mani bunceri. Lila-lila Masnan teh sadar. Terus dodongkoan bari alangah elenge. Da punten ini lah. Abi apunten, rumaos tos kumawantun da bogan atuh Nini. Ditaros teh saliwang wae. Manami teh Nini teu tiasa ngadangu. Upami kitu mah hapunten sakantenan abdi bade tumaros, dupi Nyi Ijo teh ka mana? Geus kabur teh hayang nu pakojot mah. Geus ini. Gusti Agung. Lah aing mah nya kudu kumari ngomong jeung nu pikun. Soak aing soak. Leo si Masnan ini deui teu amitan-amitan acan ka si Nini teh. Gok tepung deui jeung Jalil nu anger ngabedega bari udud gagahna keur barang red ka Masnan. Ok nanya bari melok. Mana cenah Nyi Ijo teh? Ini cenah Kang. Ini ka mana? Aduh. Aduh. Kabur. Hah? Kabur. Kabur ka mana? Aduh. Wasieun ku urang nan. Nyaho teuing atuh Kang lah. Cek si Nini mah kabur. Jalil ngahulang rada hanyelu ngadenge Nyi Ijot kabur teh. Gek diuk dina golodog jigana teh mung gini satungtung can tepung jeung Nyi Ijot mah. Masnan ge nurutan gek diuk ku siwal ngabijilkeun rokokna plenyun udud. Main Kang. Urang dagoan tapi kadatangan boga imah aduh. Saha wae nu pangeulana datang na indungna atawa bapana pokona kudu meunang beja. Nah ka mana si Ijot? Kabur mah. Hari ngusep kumaha Kang? Nah, bae pas sore ngusep mah. Ayo atuh. Menang sajongjongan mah duanana ngaharuleng. Diuk dina golodog bari ngelepus udud. Tekung sinilah kadenge sora anu tinggereneng. Beuki lila beuki atra kadenge atuh Masnan jeung Jalil curingha. Duanana silih reret. Samemeh aya nu ngomong jol aya nu datang ti pipireun imah. Mana oreng Nyi Ijot. Datang ngelek baskom. Pas ngalayad nu kapapatenan. Baranggok tepung Nyi Ijot ngacungho. Terus mulur sarengkah. Geuning aya si Nyai. Dan cek saha kabur geuning. Eta geuning datang. Bagea geulis. Bagea atuh. Jalil cengkat. Sorot panona semu hurung bakat ku bunga. Masnan geuseuri sabab atoh nenyo Nyi Ijot datang. Sabalikna Nyi Ijot luas anu taya papadana. Amek kabina-bina nenyo si Masnan jeung Jalil aya di dinya. Memeh ngomong cerot nyidu heula. Ngarang cetik. Ngarang cetik di dia. Sakung. Bari terus menjebi nyaan hiji deuna keur ka Jalil teh alabatan nya kokotor jigana teh. Lah gitu atuh Nyai. Ieu ge akang teh lalaki langit lawanan jagat. Ulah sok ngahina. Bisi kaduhung jagana atuh. Biar aku teh gajenan pisan. Akang mati hat-hat nih heman ka Nyai. Datang beurang kalayan satria sopan bari jeung nyahokana tata krama atuh. Tapi nahan mau narimana begitu atuh. Mitra kaum dangu Jalil bener ari ngomong nama. Lajeng nya nah maneh nama teu susurumputan. Tapi nya ngadatangan kalayan satria. Henteu susurumputan atawa tunda talata. Nyi Ijot ngahuleng manehna asa kapeupeuh mamaras. Ngadenge omongan Jalil kitu teh. Tapi da keukeuh saeutik ge teu resep ka Jalil teh. Malah iji we nu aya. Tara aku tamu teh Nyai, bisi ari mah Kakang Jalil nya ka akang oge sawios atuh da sami akang oge single keneh. Lagi jomblo nih. Cek Masnan bari jeung ieu. Meunyi. Nyi Ijot jebi terus baeud meuni kuraweuh haseum. Ai, urang dari sia Masnan. Ngomong teh kagak mah teuing. Ih, banyak atuh Kang. Banyak lian atuh. Capek sia. Bisi diteke ku aing atuh. Mangga Kang, mangga. Nyai, akang teh geus dilanuan. Saperkara hayang tepung jeung Nyai, kadua perkara hayang amprok jeung kolot Nyai atuh. Akang moal rek sumput salindung tapi rek brukdak. Blak-blakan moal rek dipining-pining. Tah kitu atuh. Nyai, lewat akang teh gerak aku atuh gerak canak karabat atuh. Nyi Ijot geregeteun amek ka Jalil. Bet kitu nya mah teh.
rek ngusir teu wani da sieun rek narima sarua sieun deui tungtuna kalah ngahulang. Nyai kunaon kalah ngahulang atuh nah kurang sopan akang teh. Kurang sopan kan kurang taeun Naon sia kurang ajar. Jeung masna luncat da sieun diteke ku Jalil. Nyi Ijot rada mesem asa dipamunangkeun nya Jalil amah beungeutna katara geuneup. setan teh nah kebina-bina teuing sugan kudu dicabok sia teh masanan. Aduh alah ulah Kang ulah secabok-cabok na Kang. Ampun tariak Kang, ampun tariak pait Kang, ulah secabok-cabok na Kang lamun aing cabokkeunana. Ampun awe sakitu mah tuh hitung-hitung ujian Kang. Tanya Ijot geura tanya meungpeung jongho Kang, meungpeung jongho keun bae tanya kolot na oge. Si Masnan bisa naker ka pepenyokeunana teh. Rek nanaon ajen teh cakung. Nuhun Ijot akang geus nyebut cakung atuh. Keun bae akang mah ikhlas ridho. Asal nyai kasaka akang atuh. Geurang teh mah moal burung nyembah kana dampak suku akang. Ulah sok tapi kana jadi awewe atuh. Sabab awewe mah di mana-mana ge nyorok. Ku batur mah dipeceun, ieu mah ditampanan. Can aya awewe anu sok mere rata-ratana mah tampanan wae atuh. Mun nampi kanu mere lapur. Moal aya pangaboga atuh. Ganeng sia, kami mah teu hayang ngadenge. Tayo, kepatutna sia, keur goreng patut teh kandel kulit beungeut, kandel halabatan kulit badak. Ini kah kami marek kai mah. Ini sabar. Ijot anger we ka Jalil teh nganyeri. Aduh, kunaon ieu teh? Mani tega-tega teuing ka akang teganya. Nah teu percaya kana orang akang ade ai. Da moal dia laporakeun ku akang oge. Tuh kebon sapasir sabah-sabau ingon-ingon. Heuh ai, imah ngajegir pakarangan laga. Keur saha lamun lain keur nyai. Ulah kitu nyai, bisi kadung jagana. Jangan teganya. Nyau si kaneng. Ulah ngapa lagi dia? Getek si kana cerina. Sabar. Ijot ngaleos ka panto pawon. Kadenge gebrak-gebruk ngalaan tulak lurusuhan lus ka jero ngaringkep maneh teu bijil deui. Atuh mah ngahulang Jalil teh. Masnan ge colohok nenyok kitu mah. Suku Jalil ngeleper tuburna asa ngaroroncot brek beku terus nangeui gado. Ngahulang salila-lila katara beungeutna keubet cirining hamet. Masnan karunyaeun terus ngadeuketan. Lah diterang atuh Kang, mun nya akang jadi dilihat. Urang akalan sing lantip Kang. Ayeuna hayu, urang balik heula, urang neangan akal anu hade. Keun da uing ge moal ngantep Kang, pasti ngabantu ka akang. Ilah, ira kuat jeung CS. Nah, nasib akang mah goreng-goreng teuing euy. Ku ulah awewe ditampik bari dihina. Da cek mah akang teh kasep atuh. Nah, cek mah akang teh kasep Kang. Mulai menyebut geulis, sabab akang teh lalaki. Nu matak pemilih hate, mending oge balik lah. Masnan terus-terusan ngalemu hate Jalil. Anu akhirna Jalil ge leeh jeung ngantung. Benerna akang teh lalaki langit lalanang cadat. Geun wae gagal ayeuna mah jamak. Sugan mengkena hasil akang moal putus pangharapan. Sabab akang boga jimat, rek dipelet si Ijot teh ku akang lah. Tau main atuh. Gitu atuh eta ngaranna CS. Yuk atuh Kang balik Braduanana lempang ninggalkeun imah Nyi Ijot bari mawa hate nu hanyelu. Lantaran teu hasil ngobrol jeung Nyi Ijot ukur meunang kasedia hati. Barang keur lalumpang kitu gok tepung jeung si Toleng anu nungtun doma. Da manehna mah resep kana ingon-ingon rajin miara sasatoan. Jalil murang ka si Toleng. Ingat kana kejadian di pangangonan teh. Rageureun bari nulak cangkeng. Mereka mana sih ada tuh, Toleng? Mana betatanya teuing. Beda-beda urusan jeung berek lumampah mah. Anjeun ka kidul kuring ka kaler. Nah meni rariwa teuing. Make mikiran kuring. Nah ting. Si Toleng jiga anu teu pati malire. Ieu nu pikapusingkeun teh naon? Samo ka deui. Jalil nitah kasih masar nitah nyabok si Toleng. Nyabok urusan naon, Kang? Alah, naon kenanya urusan anak. Mun nya marek satia ka dewek CS, sok cabok lamun teu daek si lain dicabok ku dewek. Jalil amakeun aker. Atuh kapaksa si Masnan teh maju. Maksudna merek nyabok si Toleng. Tapi hari tadi doma jalu nu dituntun ku si Toleng jiga anu ngarti. Surudut mundur ngawahan, keduk neungar bujur si Masnan. Aduh, beos ya. Kudu bro nyungkur hareupeun si Toleng.
bujurna seueur di tengah domba. Domba edan dicacak siap lain. Nabat murang maling lain domba nu gaero. Tapi marane nu teu deng. Eleh ku domba. Nah, ting. Si Toleng serepet Jalil ngalugas bedog diabar-abar rek dipake ngadek domba. Tapi si Toleng teu cicingeun gancang lumpat bari nungtun domba. Diribit domba teh lumpat nurut ka si Toleng mah. Edan. Udang pesan. Udang sia atuh. Balacat duana ngudag si Toleng bari jeung kakarot bakat ku amak. Dasar nu saralah jeung telenges di mana-mana dengan hayang ngaributkeun we. Si Toleng lumpat ti buburannya domana pating belecek jol ka palataran nu rada lega reg si Toleng eureun bari nyakelan tabang domba. Aneh domba teh ngarti. Si Toleng eureun manehna ge eureun sarta balik ka musuh. Kurudag si Masnan jeung Jalil daratan lumpat meuni di buburannya. Si Toleng teu ngomong dan leungeuna ngejedkeun tamang sakaligus. Belecet lumpat si Toleng dikenca dombana dikatuku. Tamang nganteng ka jalanan Jalil jeung si Masnan. Barang tepi ku dapat judolit kebut duana ngajurah roh ti beubeut. Sukuna kaeudan ku tamang. Puas ya, puas. Nah, ting. Si Toleng terus mangburung dituturkeun ku domana teu lilage geus jauh. Teu kaciri da kahalangan ku kakayon. Kuniang Jalil jeung Masnan harudang bari ngeprukan taneuh dina bajuna. Jalil rek lumpat kitu ur ngacenghak tayona bae didagor kana batu. Barang diilikan bare getihan. Jadol, jada setan si Toleng teh ada. Adol atuh. Urang bodoh kan. Nah, atuh siap ke bodoh. Eleh ku si Toleng atuh. Nu bedana jeung Kang, eleh mah kagok deuleu. Euy ge sarua kagok. Nya labu jadina. Setan aya meunang wae sia mah atuh. Bageus deuleu tong loba omong, hayu balik atuh. Jalil akhirna mengajak balik ka imah. Masnan ngan ukur nyerenge. Coba omong terus nuturkeun ka Jalil. Duana laleumpang pating alingkud. Tuurna nyeri balas labuh. Tekung silila geus tepi ka imahna. Jalil ngalungsar dina palupuh. Si Masnan nyarane kana bilik ngahulang jiga anu bingung. Kegitu jol mah urwi mawa teko jeung beuleum boled sabiring. Pasti marana ieu teh Jalu bat jiga anu capek teuing. Urwi nuna piring gek diuk deket lawang ka tengah imah. Biasa tuh mah pas ulin atuh. Nah, maneh teh teu aridit kanu katapatenan. Kaparotan kaburu bubar ti astana atuh. Ulah kitu Jalu, ulah kitu. Engke deui mah kudu nempo ieu. Temongkeun kaguyuban ka balarea teh ulah sok mewah hirup teh ieu pamali. Teu salahna milu aub jeung batur, babarengan jeung balarea. Sabab urang teh butuh ku pitulung batur. Ayeuna bah janta kapapatenan boy supaya mah urang. Mun urang tara daek milu campur gaul jeung nu loba, kumaha mun urang mangi kepaparit? Mun mulai nu nempo. Jalil teu nemalan. Kumanehna oge kaharti lain teu hayang nempo ka imah bah janta, tapi sieun metak jadi ribut. Sabab kamarina tas patelak. Jeung bah janta teh, jeung sieun disiksa deui ku Kijuma, makaning jeung Pak RT oge tas pasea deui. Pokona mah loba kasieun Jalil teh, lain teu hayang nemongkeun kaguyuban. Yang Masnan, teu init deui. Teu mah. Tabar jeung Kang Jalil. Heueuh. Sarua ge jualna. Kadeng ge deui mah ulah kitu nya. Mana mah. Tah ngaopi lumayan belum boleh ge da aramis. Masnan haripeutna keur da pogo lapar kitu deui Jalil regot nginum. Terus ngadaharan beureum boled ari mah urwi kerung, mikirana lampahan nu jadi anakna. Ieu Jalil. Pasti mana maneh teh usahanya sabab tadi kumaha kacili aya di imah Nyi Ijot. Tadi mah make nyaho atuh. Pan balik ti imah bah janta teh bareng jeung Nyi Ijot. Ari mah lempeng ka dieu. Nyi Ijot mengkol ka imahna. Kumaha teh kacili sareret maneh aya di dinya. Ieu atuh mah. Tadi nama kuring teh ngilih Nyi Esa atuh. Berat pisan ka manehna mah. Tapi dah geuning kitu. Kalah dipetik manten ku batur kalah beunang ku si Nana urang Cibulan. Tapi ayeuna mah teh wing rada ngamplong lantaran geus bae atuh. Kergantina teh rada Nyi Ijot. Kitu atuh mah. Hasil. Barang hasil kalah pusing teh aya. Tah tanyakeun si Kakasi Masnan tah. Matak nyeri kana ati matak pusing. Kana bayah atuh. Nah. Atuh gunakeun jimat teh ieu. Nah dikekeuweuk bae. Gunakeun
sanan babari ngagunakeun jimat mah kuring rek nanya heula ka emak mun kuring rek ngalaman ka Nyi Ijo tadi mah rek doa atawa mah atuh. Ma Urwi ngahulang ditanya kitu teh rada bingung nemalanana. Sabab asa rada pasalia jeung geus hatena. Ma Urwi teh geus lila boga cita-cita hayang geraminan tuan, tapi nya kitu manehna oge nyaho ka anakna teh loba anu ngahina. Eueuh daekeun nu mulung bantu. Ari ayeuna anakna aya niat ngalamar Nyi Ijot. Ari Nyi Ijot geus kasohor goreng bibir. Kajali ge nyebutna teh si Cakung. Geus dipake lalab rumah. Nah kalau ngahulang atuh. Jalil Nyi Ijo teh geulis turunan jelema hade deui tapi goreng kadengena bejana kamaneh ge kuat nyebut si Cakung jeung minang kadenge ku emak kamaneh teh nyebutna ge alabatan wayang buta pangsisina si cepot anangan kasep cenah da maneh mah keur goreng patu teh cumihin deui Cek saha mah. heuh cek si Ijot Aduh. Baik nama si Ijo teh mah tak koyot atuh. Ieu hate kuring meuni koyot hayang nyatok atuh, hayang manyok atuh. Mun deukeut dipeupuh tepi ka pareuh, tuh man sila pamodar bari ngajak akang atuh. Sabar. Cek si Masnan bari belobok ngadahar deui huy bolen. Sabar tujuh. Ekor sia. Nyeri hate mah teu karasa kumaneh sanan. Jalil ya ulah hayang kasih Ijot dina laksana oge ieu mata rajat hate moal betah di imah neangan nu sejen Jadi mah teh teu doanya. lain teu doa tapi kurang doa Dah, mangkani geuli si Ijo teh mah. Babar teman mun kawin ka batur tapi omongan mah aya benerna goreng bibir si Ijo teh mah. Ka kuring ge nyebutna teh si Cakung, si kana kulit beungeut cenah. Aduh, cek emak ge neangan heula nu sejen tapi labar mun si Ijo kawin ka batur mah. Mangkani tapi nareupna alah mah tapi kabutaeun atuh. lah babar kunaonna Eta nana atuh. Mitra Jalil terus nangkep tuur bari tangah. Panona melong lalangit pikiran kumalayang breka cipta basa ayah seueuh kakalayangan luhureun suhunan imah bah janta. Isukna kadenge beja nyeha maut ngadadak. Kang wing rek balik heula Kang wing rek balik heula Kayak sia sanan. Baturan aing sakikeun pusing teh atuh. bohongan diantep wae Baik we sing bentet ngadaran kui bolen atuh. mun hantam poe ngadaharan bolet mah sieun gede kitu Nah sia. tak salah boletna Kang Ah, nya jamak sakitu mah tuh eta teh lebuna tiis manten teu nae atuh teu nae da geus beak ongko deui hayang dahar mah jika tawon ka ditu dengan aya keneh pais dage bisi hayang sambal memetik we cengekna ti tukang naon mah Masnan ngaleos ka pawon danyaan geus lapar. Najan geus wareg ngadaharan bolet ge ari can ngadahar sangu mah anger we beuteungna teh asa lapar. Sanggeus Masnan ngaleos ka tukang Jalil asa aya kasempetan hade pikeun badami jeung Ma Urwi. kumaha bejana si Eha. bener geus tilar dunya Kumaha cek inung bapana atuh. kabeh ngerasa heran lantaran paeh ngadadak bari teu kanyahoan sababna ade mana sing hati-hati dina nyarita ye sabab kolot-kolotna si nana teh urang Cibulan teh rek ikhtiar cenah bisi maneh katohyan Aduh, naon gitu mah. asal maneh hati-hati jeung waspada Jalil moal naon-naon tapi mun maneh gagabah nya teuing malah ngeunaan si Ijot oge obat ulah bakal diganggu keun sina leler heula ieu ulah diberdeuing Gak tuh gitu mah. Kuring oke hati tapi kumaha ngeunaan si Ijot nu sayana nah bener teu cocok ke kuring atuh mah. ulah hayang ulah kabita ku geulisna sabab najan geulis oge ari teu cocok mamatak jadi warjit kana rumah tangga mama geus ngadengi sorangan ieu lain pibojoeun maneh lain Tapi kuring hayang ngajajal heula rek nyakeun kapanasaran atuh mah jika dina lagu Roma Irama geuning panasaran atuh mah. ya kajeun ari panasaran ngan kade Mitra kaum dangu saterusna anak jeung indungna teh baradami lolobana mah omonganna teh teu jelas dating harewos jika nu sieun kadengeun ku cacak bodas. Teu kungsilina jol Masnan datang deui bari seuseuhah jiga anu ladaeun pisan. Daharna jeung samal goang ge diuk terus mangut rokok sabatang. Meledug udut. Sabeul atunan. pokoke Kang nikmat lah Di mana ulah kabalik nan dewek rek nitra heula euy. nya sok ka aya da geus eueuh beuteungna tina mah Kang rek
naon gitu. Mas Nanang tang ayeuna mah geus kacomo kahayang. Lauk atunan milih anu gede lauk emas anu pangpadagna 2 siki. Maneh ngalakeun bawaeun ka imah tapi ulah lauk emas. Jair we maneh mah. Jair. Rajen teh mereh. Sia masuk nampik rajaki jik ini kabalong. Keur naon laukna Kang? Nah, kumaha dewe. Leos Mas Nan teh init kabalong meninga gedik semurus. Atoh dititah lauk ku sorangan teh. Jeung teuing ukur dibere Jair oge geus prak mah rek ngalawe gede. Heuh sawatara waktu Mas Nan geus datang deui bari ngajingjing lauk emas sagede biti sadua-dua. Sareng Mas Nan barasil keneh malah baju ge baseuh sapotong ka handapna. Kumaha teh teh Kang? Anteurkeun ka Nyi Ijot atuh, mejakeun ti akang gitu. Teu make komentar naon-naon sok dikeun. Oh. Keur Nyi Ijot. Teu nyana teuing euy. Mending ngahina ka Kang Jalil. Dibere lauk gede. Ngawula mah tibang dibere Jair jeung golosom. Tong sia, jik anjeurkeun. Oh, mangga Kang, mangga. Leos Mas Nan ilit deui. Ayeuna mah langsung ngajuk-juk ka imah Nyi Ijot bari ngajingjing lauk emas meninggal deui. Bari leumpang teh make jeung ngahadiring sagala. Da manehna ge geus misahkeun sakerong. Dekat catur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi. Rek eureun deukeut golodog terus pupuntenan bari melong ka jero imah. Di jero aya nu nemalan disusul ku sora anu leumpang dina palupu jo teh Nyi Ijot pisan. Atur ada ngarengkog ngan kagok geus nyampeurkeun. Rek naon deui ieu teh? Ulah sewot kitu atuh Nyai. Akang mah sekarang jadi utusan nu ngaulah kadunungan. Jeung ge apan dosa mun amanat teh ditepikeun. Punten di akang aya perlu. Perlu naon? Nah kuring mah teu boga urusan jeung anjeun. Ulah sok kitu. Da manusia mah teu oleh butuh ku bantuan ti batur. Ngan jelema pae nu teu butuh ku bantuan batur mah. Nyarek naon? Hawe lalaki teh. Hehehe. Ku galak aris Nyai. Biar aku tibang ditanya mending ngamek. Ulah saum sih ah. Nyai, Ijot, ieu akang teh mawa lauk emas gede sadua-dua. Ieu teh milik Nyai. Ulah ditampik matak doraka ieu geura piara. Goreng singgaring wang moal teu nikmatar teh geura. Mas Nan ngasongkeun lauk emas ka Nyi Ijot tapi nu diberena kalah kerung jiga nu bingung. Nah lauk pisan nu sanyana lain teu butuh ku lauk ngan ijid kan merena. Nah kalah ngaulang ieu geura goreng. Di saha eta lauk teh Mas Nan? Merena amanat akang magarkeun teh ulah loba omong cenah. Geus tabung masoke bikeun. Ulah dibejakeun nu merena, malah mah ulah loba omong. Nah kitu cek nu merena teh Nyai. Heuh saha nu merena saha? Tah cek Kang Jalil ge ulah dibejakeun. Nya kajen ari dicari ku si Jalil nu jiga cakung mah. Jiga bawa deui kuring mah teh hayang lauk ti cakung. Bisi weureu. Leos Nyi Ijot ka jero deui. Dengareret ka si Mas Nan anu colohok bengong. Kaget nenyo sikap Nyi Ijot anu sakitu judasna. Sabot colohok itu jola yang datang di pipir imah mana horeng indung Nyi Ijot karek balik tas dicai. Geuning jang Mas Nan da kasaujang. Indung Nyi Ijot bari marah mah. Atokeun aya nu nganjang ka imahna teh. Ari si Mas Nan ngarenyat nya seuri terus ngajawab. Mani reuas. Ieu mah Bu, Mami, Ibu abdi teh nah da si Nyai mah aya kita tadi ge teu ka mana. Ukur eta di titah mere kanu kapapatenan tapi da geus balik ka sana mah. Sok atuh ka jero ujang. Cai-cai gara di jero mah ieu. Indung Nyi Ijot mah someyahna keur teu galak kawas anak. Oh, nuhun mak, nuhun. Nanging da moal ami abdi teh. Iya we ya nyangakeun oleh-oleh atuh lumayan. Lauk emas meni ageng mah. Rong Mas Nan dikeun lauk ka Indung Nyi Ijot. Ya pokoknya Indung Nyi Ijot teh mani bungaheun teu sirikna surap. Da tita tadi oge geus kakenyo lauk teh galede pika bitaeun. Lah, repot teuing atuh ujang. Make kikintunan sagala. Hatur nuhun ujang nuhun sing sering we ka dieu atuh nya. Ieu, mani ampeg kieu aya 15 kiloeun mah nya ieu. Mama setengah kintal ka teh mah. Lah, ayeuna mani berat. Nuhun ujang nuhun. Sabar sul mah. Perbios atuh. Har moal ka jero heula ujang. Moal mah. Enjing ulah, ayeuna mah izin. Sama nih abdi teh. Nya jiga atuh. Nuhun ieu nya, nuhun. Mas Nan gura-giru balik. Meningal geudig hatena rada bunga lantaran Indung Nyi Ijot mah jiga rek aya perhatian ka manehna teh. Jiga rek mulung minantu. Dan hanya ka Nyi Ijotna sewot wae mata koream patepung. Abdi teuing lah. Kasare mikeun mah. Pokona mah tepi. Mas Nan teh atuh loba akalna. Itu nanti bari ngageudig ka imah nanti balik deui ka imah Jalil. Kocapkeun Indung Nyi Ijot nu rek unggah ka imah teh teu tulus. Kuliwat ka pipir bus ka pawon kok kan aya Kanjeng Peso.
harita keneh lauknya dipiara dibedel dipicin sisitna geus rengsek Gus kapawon gog nakopkeun katel jerejes ngagoreng ka ambeuk manis seungit barang geus tereh asak tarayo nyi ijot kapawon kabita meureun ngambeuk goreng lauk manis seungit Angkorek naon mak? pokna bari melong ka indungna Iya, aya nu ngirim lauk emasnya ieu. Menikal dek ieu tuh dina katel ge mending ngadungkuk girinyi ieu meni loba nengdongna. loba nengdongna loba gajina berempat sana kamu jeung nengdong nya ka cekal duit ka diheula ka dina ayeuna bawa insyaallah anjing kurang berasa apunten sampai kelipatan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.